Iya, jadi pengusaha mah bebas. Kemana sih, Bray? Eta gini anjing. Tukang warung mah bener ya. Tek naon atuh barang-barang di kadieu keur lahir ieu, Mbak. Kalau mau ya tuh mending riweuh gitu. Biasa ya orang kaya mah jalan-jalan pada melan. Nah di dinya jeung parusing kitu kunaon? Anggar di nyamain situ teh ada takulung kelek. Nyata ieu teh geus dua abad cicing we kieu. Gaya ayo bos mah buat cicing. Batu mahayang cicing juga ente kitu teh. Yo parusing tuh tinggali kami. Tuh bisa cicing di dia mah da. Sibuk riweuh. Aya obos jadi ke parusing ya teh. Kira ekonomi sarulit kieu. Ada di dinya mah riweuh ge duit teh nunggul. Ai kami coba kulina lamunaan gitu. Atuh di dinya mah yang duit cicing wae. Yang ngaco atuh yang duit mah kudu bergerak atuh di dinya mah. Iya, dengekeun cek papatah oge kieu ya. Ketika visi misi tidak terrealisasi, yang ada hanya mimpi. Eta mah lain fiktif, eta mah fakta, eta dengerin aja. Ieu urang mah ayeuna mah lieur ningali di dinya erek ini teu lah. Ieu. Wah, erek neangan duit atuh. Cieu. Tidak euy. Ini leuweung nang duit lah.